sagala firman-Na. Rejeng gogoda tang tu datang tong gimin tong ke kudu panteu pamadegan kodrat jalma henteu lepas rupa gogoda. Ya Rabbi Allah
di dunya tong hariwang sing pancet nya pikir salila di jalan bener mugi ulah mengpar diri di jalan ridho ilahi. Coba rejeng gogoda tangtu datang tong gimir tong keuk kudu pancet pamadegan kodrat jalma terlepas ku rupa gogoda. Ucapkeun asmana Allah Maha Tunggal Zatna Numur beng alam Nu tekantos ngayugakeun katurunan Nu dilahirkeun turut daya bandingna
pek ucapkeun asmana Allah Maha Tunggal zatna numur beng alam nu teu kantos ngayugakeun katurunan nu teu dilahirkeun tur taya bandingna nu maha suci Allah Subhanallah nu maha agung Allah Allahu Akbar nyandar kendiri muka Gusti sujud tombaha tumetep istiqomah Maha suci Allah Subhanallah Allahu Akbar nyandar kendiri muka Gusti sujud tombaha tumetep istiqomah ucapkeun asmana Allah Maha Tunggal zatna numur beng alam nu teu kantos ngayugakeun katurunan nu teu dilahirkeun tur taya bandingna Rek ucapkeun asmana Allah Maha Tunggal zatna numur beng alam nu teu kantos ngayugakeun katurunan nu teu dilahirkeun tur taya bandingna nu maha suci Allah
dunya jeung di akhirat ditebihkeun balai diparekeun rejeki amin amin ya robbal alamin. Bakti abdi mugia ngahampura dosa abdi jantenkeun ahli surga tebihkeun ti neraka amin amin ya robbal alamin. Parinan rahmat salamet di dunya jeung di akhirat ditebihkeun balai diparekeun rejeki amin amin ya robbal alamin. Bakti abdi mugia ngahampura dosa abdi jantenkeun ahli surga tebihkeun ti neraka amin amin ya robbal alamin. Parinan rahmat salamet di dunya jeung di akhirat ditebihkeun balai diparekeun rejeki amin amin ya robbal alamin. Bakti abdi mugia ngahampura dosa abdi jantenkeun ahli surga tebihkeun ti neraka amin amin ya robbal alamin. Parinan rahmat salamet di dunya jeung di akhirat ditebihkeun balai diparekeun rejeki amin amin ya robbal alamin.
soleh mana estu bagja nu takwa iman ka Gusti tos tinangtos ku ilahi dirahmatan nikmat Gusti taman Firdaus curcor wahanganana taman Firdaus Caina tanam rang herang Dermatuh di pakebonan kebon anggur buah-buahan jelas leugeutkeun tos nyampak bisa warga matuh dumu estu kerja manu iman takwa midama amajaria ibadah tur soleh mana estu bagja nu takwa iman ka Gusti tos tinangtos ku ilahi dirahmatan nikmat Gusti taman Firdaus curcor wahanganana taman Firdaus Caina tanam rang herang matuh di pakebonan kebon anggur buah-buahan jelas leugeutkeun tos nyampak bisa warga matuh dumu
Taya pahala anu ilang taya dosa ngurangan bakal datang keadilan tumut kana perjanjian keadilan perhitungan dosa amal perbuatan mangsa bakal datang urang kudu palitungan taya pahala anu ilang taya dosa bakal datang keadilan tumut kana perjanjian keadilan perhitungan dosa amal perbuatan hiji mangsa bakal datang urang kudu perhitungan taya pahala anu ilang taya dosa bakal datang keadilan tumut kana perjanjian keadilan perhitungan dosa amal perbuatan tengah peting ngereseti jemping langit lenglang kaya aling-aling bentang taangkah jadung meling sang malaikat Jibril sumping ngemban parentah Allah Ta'ala sejak nyandak Nabi Muhammad ngajalankeun Isra jeung Mi'raj di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa.
jeung mangsa nurek disorang limrongan gambaran pamungkas menang ganjaran di surga jeung siksaan di neraka gumantung amal perbuatan berkah dina Isra jeung Mi'raj Kangjeng Nabi naik darajat langkung punjul di Rasul sanesna ganjaran di Gusti Allah Ta'ala mujizatna Isra jeung Mi'raj Kangjeng Nabi nampi parentah nuntun umat kana ibadah ngajalankeun 5 waktu salat fardu ngalangkang gambaran pola manusia namangsa alam katukang jeung mangsa nurek disorang himpungan gambaran poe pamungkas menang ganjaran di surga jeung siksaan di neraka gumantung amal perbuatan tengah peting kersepi jempling langit lenglang taya aling-aling bentang caang cahya dumeling sang malaikat Jibril sumping ngemban parentah Allah Ta'ala sejak nyandak Nabi Muhammad ngajalankeun Isra jeung Mi'raj di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lalangkang gambaran pola manusia namangsa alam katukang jeung mangsa nurek disorang limbongan gambaran kue pamungkas menang ganjaran di surga jeung siksaan di neraka gumantung amal perbuatan berkah dina Isra jeung Mi'raj Kangjeng Nabi naik darajat langkung punjul di Rasul sanesna ganjaran di